Cek Pak Haji Hamid berjeng melong ke Mangadang. Aya naon jang adang ieu teh? Aya kahayang naon jang adang? Kebenaran Haji aya di dieum, tapi Haji mun macam-macam ieu bedog bakal ngakanta. Kana ti koro Haji. Ewa jang adang lah. Ulah kitu urang mah geus kolot pamali. Kieu cek Pak Haji mah aya naon atuh? Cok bejakeun ka Pak Haji. Bila perlu dibantu, sok dibantu. Urang kerjasama jeung Pak Haji ayeuna mah atuh. Aya nu nguntungkeun masuk urang kerjasama jeung Pak Haji. Nyaan yeuh, ngajak kerjasama Haji jeung Adang. Sok urang kerjasama. Hayang naon jeung Adang atuh. Iya, abdi mah teu hayang maehan, hayang ditanda tangan Pak Haji. Jeung Mang Adang eta bae ngasongkeun surat. Tuluy Pak Haji Hamid ketepuk urang rutret jeung maena mere tanda tayuhna mah. Cicing mana jang Adang? Cik ningali suratna nu mana? Cing sok nunggu ditanda tangan teh mana cingan? Sok atuh suratna diasongkeun ku Mang Adang ka Pak Haji Hamid. Aduh, hampura ieu Pak Haji mah teu moal kacamata cing jang Adang. Cing bacakeun heula sakedeung. Hade pisan Pak Haji Hamid politikna. Tur tangareneng jeung Mang Adang tangtu geus nongongan ka urang. Urang agrentes dina jero hate. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kaluar launan tur tak asup ke ruangan tamu. Ebreh pisan bumirda katingali ku urang. Pak Haji Hamid pon kitu jeung Mang Adang oge nu nongongan ka urang. Asa dibarengan ku kakuatan anu luar biasa keur ka diri urang kawani anu gede. Serbat jeleng, ngaka jeleng ditengkas ku urang pabah beheungna. Geus kitu Pak Haji Hamid buru-buru ngarawel kana bedogna Mang Adang. Sakilat pakarang di Mang Adang geus aya di Pak Haji Hamid. Sing kuat den, cekelan den. Adang, Aisyah kurang ajar teh sa goblok. Aisyah teh naon setan eta goblok. Engap. Jedog sia, teu sabaraha naga sia goblok sia. Urang di dinya emosi nu ngagudur, tur ta urang mangke ka Mang Adang. Den, cicing heula den. Mana-mana kela-kela Pak Haji Joko telak korasi den cicing. Urang sakalian si ayeuna mah. Naon nu dirasakeun ku Neng Mirda sing karasa sia kumaneh ayeuna. Pak Haji Hamid tuluy nyokot kursi kai, kurang setengah digusur Mang Adang didiukeun dina eta kursi. Diuk sa goblok. Punten sia goblok. Cicing sia. Geus kitu Pak Haji Hamid lumpat kana lomari. Tetela geninganan. Pak Haji nyokot lakban jeung gunting. Den, cicing. Urang gulung sia leungeunna ku aing. Pak Haji Hamid ngagulung leungeunna Mang Adang tur tadi katukangkeun dihijikeun di talian eta leungeun Mang Adang jeung awakna nyata kena kursi. Geus kitu Mang Adang teu bisa walakaya atuh. Tur ta Mang Adang manehna cicing teu lemek teu nyarek. Bumirda ngan ukur gogodeg dina waktu hari teh berjeng cari mas-bas ku Cimata. Cicing neng. Geus kitu buru-buru Pak Haji Hamid muka lakbanna Bumirda lalaunan. Tur ta Bumirda geus kasalametkeun jeung manehana geus bisa cumarita. Nuhun pisan abdi disalametkeun Pak Haji. Nuhun Pak Haji. Cek Bumirda hari teh berjeng cari mas-bas ku Cimata. Tur ta Pak Haji Hamid oge buru-buru nyampurkeun ka urang. Kela neng, ku Pak Haji moal dibuka beneng ayeuna apal sagala rupana. Adang, neuleus sia ka aing. Cek Pak Haji Hamid galak pisan. Tur ta leungeun Pak Haji Hamid anu belah kenca nyabok kana pipi Mang Adang. Hiu, ceplok. Aduh, sopan santun punten jawab bisa pertanyaan Pak Haji. Cek Pak Haji Hamid meni seukeut melong ka Mang Adang. Pak Haji atos Pak Haji. Cicing neng. Abeh neng apal sagalana. Dengekeun neng, cicing neng. Mata ku Pak Haji leungeun neng can dibuka teh neng ngadengikeun lah kajujuran ieu jelema. Jujur si Adang ngomong.
tanya Deni. Dang, ai maneh setan atawa jurig atawa jelema sia goblok? Jawab sia. Anu ninggang pahadi tina luhureun mobil saha sia? Ngomong maneh sing balik sia. Mending ieu pakarang meulah kana sirah maneh atawa mending keneh maneh cuma hita si Adang. Beni teuneun dina luhur sirahna eta bedog. Tuluy eta bedog ku urang diteuneun dina luhureun sirah Mang Adang. Punten Paji. Abdi menangkan. Muhun anu ninggang pahadi abdi sok abdi ninggang pahadi abdi rumaos Bu. Bu Mirda molohok tuh ngadenge eta ucapan Mang Adang anu model kitu. Maneh ada. Muka dua sia. Maneh tiluan sakongkol si Adang. Jeung si Acep jeung si Akim heuh atawa henteu. Aduh, punten pisan Den. Dedi, tanggalkeun si eta bedog kana sirahna. Si Laing jeung si Acep jeung si Akim saboronoyotan geus diatur ti dituna pikeun ngaguna si Kaneng Mirda. Tur tas si Laing ngancam ka si Deni. Ngancam mun si Deni ngomong nu lain-lain indung bapak si Deni dipateni ku maneh. Bener atawa henteu? Ngomong sia goblok. Cicing den lah kakoloten. Kolotna sia mah kolot palotok goblok. Ngomong sia. Ngomong nu jujur sia nu dikadekeun ieu ku aing kana mun-munan sia. Ya punten Baji pisan Baji. Tuh kudu punten-puntenan sia. Maneh mah iblis, maneh mah siluman, maneh mah teboga perasaan sia. Cuma Baji. Lain ka Pak Haji, tuh Kaneng Mirda. Pok sia omongkeun. Bu, punten pisan. Abdi kenal jeung Akim jeung Adang eta diatur ku abdi. Muhun dan diancam ku abdi muhun pisan muhun. Kurang ajar Adang. Bihadap maneh bihadap ada nukatilu jawab ku si Laing nu sabener-benerna saha ari si Uten teh sia.